mana bahaya mah nama besti. Si ayang teh kapan init geuningan peuting teh. Mani sok asa sarardi geuningan lamun salaki mangkat deui ka kota. Lamun geus lila geuningan cicing di lemurna teh. Sok asa leungiteun ari eueuh teh. Ngarumas pan besti geuning biasana hayam-hayam moe masuk di parab ku manehna. Ayeuna mah kudu ku urang deui eta siap-siap mangriweuh deui. Ayeuna baheula mah abi ge sok ngilu ka kota teh. Lelenggoh ge abi ge aku sok di kota ngejahit gawena teh. Kawin ge ngilu kungsi heubeul anyar kawin mah ka ditu teh da sarua babarengan gawe. Nyiram eta balik ka lemur dari puh nyiramna geuningan boga budak teh ngilu deui ka ditu ngajaran meunang 10 bulan hari rek dirasa-rasa teh 10 bulan di ditu teh cekeng kalah moal aya bawaeun balik nya beak di ditu bari we jiga anu ngarit lamun sapina bari dibabawa nya heueuh atuh kalah beak di dinya meureun eueuh ariteun besti masing teh hayang apal ge dah hayang ngadongeng ieu mah eueuh nu nanya oge ari bari ngadongeng mah teu karasa we ieu papasakan oge geus ararasakeun mah teu lila atuh da ngagoreng oge ieu ge hiu ge incuna geuningan bari keur hiji deui alhamdulillah geuning loba ieu baturna besti dengan sangko keur sorangan ieu teh daharna besti ayeuna mah jadi rek di luar daharna ieu aya hayam atuh maturan heuh ketang ari geus di pager mah urang teh rada jongjon arek dahar di luar oge teu riweuh jeung hayam. Wassalam besti ieu hampura ngabibita.